nya kumaha cenah asalna goza teh gozawa tah wau teh diharkatan bari aya sangeus harkat patah mangka eta wau kudu ditukerkeun kana alif jadi goza. Waqlib jeung kudu nukeurkeun anjeun wawan awyaan wa iya hurrika anu diharkatan kudu ditukeurkeun kana naon alifan kudu ditukeurkeun kana alif tapi kitu ge min ba'di fathin upama seug wau atawa iya teh aya sangeus harkat patah jadi wau atawa iya anu diharkatan upama seug aya sangeus harkat patah mangka eta wau atawa iya kudu ditukeurkeun kana alif. Ka gozal ladzi kapa conto